Kampung Wanasari RW 20 genep mintonkeun hiji pagelaran hiburan adat Sunda di jenenganana nyaeta longser. Anu judulna Ngariksa, karya Yofi Fauzi, sutradara Yofi Fauzi. Para pemain Kang Uden, Kang Rudi, Kang Mian, Kang Kiki. Para nayaga Mas Aji, Mas Gilang, Mas Eka, dan tim Ranjingus. Ngariksa hiji judul anu ditulis ku penulis naskah ngagambarkeun hiji kahirupan di hiji kampung anu pinuh ku kaendahan anu kumaha anu aya dina ieu carita dina Raraga HUT RI ke-78. Nadawidi kanu maha suci, nadawidi kasakumna para tokoh seniman seniwati. Hapunten samudaya kelepatan, simkuring sapara kanca bade mintonkeun hiji pagelaran drama longser Ngariksa Wilujeng Nyakseni. Keur dinas gitu. Ane sing tarap teh di mana? Heeh, hade balik ka ulah barang teuing. Abi butuh duit. Ya heueuh atuh geus meunang duit mah abang derek balik. Kumaha milik ya? Hade ulah jiga kamari, balik magrib, datang teu mawa duit ku perak peset, acan kan lieur ka abina ge. Kamari mana isuk tidur, bawa saurang-urang acan. Aya eta oge saurang. Nah, akang teh ditarik. Da jelema teh boga pikiran. Pira aku ngan ukurek mere ongkos 20.000. Eta teh 20.000 teh ditarik. Apa nih olo-olo pisan? Lain olo-olo, jauh dulu. Bisa wae, akang ditarik, balik ka beca, suku akang tinggal ngejengkang. Dasar diajak nyarita, sabener-bener kalakang ngacapruk ka mana we. Yeuh Kang, abi teh butuh duit, mah teu ngarti-ngarti. Teu ngarti akang mah. Dimimiti dikawin, kita ayeuna anger we didinya mah butuh ku duit. Teu insaf-insaf. Eta si jurig. Yeuh Kang, abi teh bener butuh duit. Nu nagih heboh dah, akang mah teh nyaho keur bayar hutang. Ya, apa hutang mah cicing ini mah nu percaya. Dasar jelema teh boga PR, kana kulit banget. Halus anak kulit bisi bangetan 2 kali.
Banget akang beak tinggal rempong. Obat, ampun Gusti, ya. Akang ieu nu tobat mah. Bunga rek ini usaha kudu weriweuh urusan nu nagih hutang. Nah hanya betul ngarti-ngarti ya teh. Geus atuh. Nguruskeun wae nu nagih. Da akang mah nganyukna teu hayang ditatagih. Apa mana? Nganyukkeun, yang nagih. Teu gablok wae. Ari akang teh lieur. Udah nyam nih asa kabina-bina. Bunga rek init nambangan. Apa tuh amun ieu tuh. Diuluk urusan nu nagih hutang. Balik nambangan. Geus dipapakeun ku nu nagih hutang. Ieu sartang lage. Cik saha wae nu sok nagih hutang teh. Loba. Ye. Seteno. Mang Rustam, Aki Ocin, malah Aki Ocin mah rabul. Jeung anak incuna ye baku. Jadi anyukan kabeh. Geus kieu we atuh, ayeuna mah sakur nu nagih hutang. Gajaan ku di dinya kabeh. Isukan pabeberang ku akang ditungguan di dieu. Gitu, eta ngaranna lalaki tanggung. Jadi rek dibayaran di sukatenya. Aing mah rek kamu. Ininya isukan akang rek berjuang. Rek dirempuk kudu naragi hutang. Tempongkeun. Nah akang anu bubur atau anu naragi hutang nu ngagoler. Astagfirullah, kalakah ngacapruk. Geus aing mah balik. Juk sia. Ayam enak ieu teh, mangga kalabat juragan. Nah, ada mang. Mari ya. Bakal seteram cenah jengke. Sadamang-damangna we juragan. Ah, cepet cai ke juragan. Syukur Mang Kemet. Mun di dieu salabeur mah. Ae juragan. Sudah poin wae da masuk dalalem perang kasumpingan menak teh. Tangkosna aya kaperyogian palinten nu mawe bersarurumpaheun ka saung butut. Justru Mang mohon pemerintah dieu teh erek ngabadakeun tentang budak Mang nu ngaranna sekolah. Moal naik kelas deui tu juragan. Mang justru tahun ayeuna mah sekolah teh rek ditaekeun. Perkawis itu juragan. Aduh. Mugi asing ageng tinggi manganana dina wangki dia mak mang teh nuju paceklik pisan. Sanes masalah artos Mang Kemet, artos eta mah ngaranna oge nyuap, hukumna ge haram. Nah, atuh syaratna manawi? Ieu Mang, kuring teh saumur hayang ngadenge walau nanti budak Mang. Ari pertanyaan teh da teu sapira. Saha anu nanda tangan naskah proklamasi Ras? daya deui mung sakitu-kituna sakali deui nya Mang bisi kacocokan ceulina. Saha anu nekeun naskah proklamasi. Cinel tuh juragan nu kitu mah cileuh. Dan kumang nu perkawis nu kitu mah dilereskeun. Tidak akan harus huhutanan juragan. Syukur atuh Mang pamigampil mah. Tah ayeuna kuring rek amitan bae nya bisi kaberangan ka sakolah mangga. Mangga juragan hati-hati di jalanan. Masih ada aya. Curi. Mana juragan kepala teh geus miang deui. Heueuh nya cenah. Rek ka sakolah bisi kaberangan. Borok kami terek curhat. Curhat naon? Nah, boga salah kita bet hese ngala duit. Sing narimakeun atuh. Geus ayeuna mah akang rek usaha heula. Lamun si Olan geus balik, kang nanyakeun ieu keamanatan ku juragan kepala.
Kan nanya genya saha anu neken naskah proklamasi. Lamun si Olan teu ngaku, tampuna tahun ayeuna si Olan moal naik kelas deui. Geus akang ngarek ini ku saha. Assalamualaikum. Salam. Sahanya nu naikeun naskah proklamasi teh wawanianan. Aku anak sehat, aku kuat, karena badanku masih kawat. Selama aku bayi, aku diberi ASI, makanan bergizi, jeung urap ragaji. Berat badanku ditinggang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu telah waspada. Pertolongan oralit, orok nanti juralit. Yang masihkan surat. Alhamdulillah Olan masih sehat. Bukan masa semalam. Olan teh ngadamel surat cinta. Aduh, Gusti ya budak aing dibere naonnya. Ya, Olan. Surat cinta, Olan teh alit keneh. Ulah waka bobogaan. Bobogohan maksudnya. Ulah waka bobogohan. Ih, apana cinta mata mengenal waktu. Aduh. Ada yang nuju. Tes nuju ngandeg gak ada yang kena amin. Cik atuh Olan teh. Hoyong ngupingkeun eta eusi suratna kumaha? Ah moalah, ieu makan rahasia Olan, ieu mah privasi. Aduh, privasi Gusti kamu. Ya Olan, lamun teu kakuping jeung lamun teu diriksa eta surat, bisi aya anu salah. Engke lamun aya anu salah, panu isin Olan. Nyanya, jatuh ku Olan langaus. Sok. Tapi ulah di beja-bejanya. Wah. Makan rahasia. Ya mah surat cinta. Si. Bonsos teh. Enak. Sosis atau mah surat cinta lah. Surat cinta. Dok dimusikan aja di musik. Ayo balik ah. Ulah, kayak sekedap.